Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak sih lah kontennya. Hampurannya baru dak. Aduh. Ya abdi tehnya gaduh syairan ya ieu teh nangarang Mang Abil. Nyaho Mang Abil. Lamun sok nonton konten-konten abdi mah pasti nyaho ya Mang Abil teh anu sok beatbox nya. Eta beatbox anu cungkurna bebladagan teh. Tuh. Pokoknya mah ieu teh cenah mah lalakon kisah manehna ieu teh cenah syairan ini geuleuh deh kah ngadengna ge. Teuing lah urang bacakeun nya. Abdi ngarangkai syairan kisah tentang percintaan nuku abdi karaosan ditinggal ku sang pujaan hubungan matos lami malah mah diati-ati tilu taun tos katampi horeng mah terjadi bukti duh karunya teuingnya kacaturkeun hiji waktu poe Jumat malam Sabtu naik dangu kabar ti ditu nyieun pikiran terganggu eusina teh kabar duka anu teu disangka-sangka padahal banget ku cinta rasa abdi ka anjeunna saurna hei abdi dilamar hiji lalaki enjing anjeunna ka bumi mendakan ieu sim abdi kaget reuas mata mencrong reunghap reujeng beungeng-beungong leuleus raga henteu bohong nyerina henteu katolong waleurana ti sim abdi aduh eneng tos katampi keputusan anu pasti nikah jeung eta lalaki aa ngadoakeunana mugi enengna bahagia ngajalankeun rumah tangga dilancarkeun sagalana hampura hampura mugi tiasa narima neng nikah sareng anjeunna nu ti heula ngalamarna saurkeun ka ibu rama hampura henteu tiasa neng nikah sareng aa da mungkin sanes jodohna gitu.
geuning barudak lalakon teh lalakon si kubil eta Mang Abil geus bawa teh cenah menila bae geuning ditinggalkeun kawin cenah geus 3 tahun bobogohan ditinggalkeun kawin kumaha rasana ieu tulis di kolom komentarnya anu pernah ngarasakeun tulis di kolom komentar naon anu dirasakeun teh yeuh sabab urang mah jangan pernah gitunya hayang nyaho we gitu naon dirasakeun tapi cek di dieu mah ieu we mencoba tegas mencoba tersenyum walau hati terluka anjir itulah pokoknya namanya tunun barudak tong hilap like comment and subscribe nya share he